Suryamah atanapi langkung dipikawanoh ku Upit Sarimana. Dibabarkeun 16 April 1828. Anjeunna nyaeta salah sawios sinden, atanapi juru kawih kasohorti, taun 50-an. Dina taun 1840 hiji, anjeunna aktif ngeusian acara di Nirom Jakarta. Kawih anjeunna nu kantos populer mangsa harita, nyaeta Bajing Luncat, Sakadang Kuya jeung Monyet, Kukupu, Sedih Prihatin. Taun 1868, RRI Jakarta ngangkat anjeunna janten lulugu di widang kasenian Sunda, dugi ka pensiun. Pausahaan piringan hitam, Dimita Molding Industri, kantos ngarekam kawih anjeunna, di antawisna kawih. Karyawan Elodan, Tauco Cianjur, nampi ondangan, Kupai Pileleyan, sareng nusanesna. Taun 1874 anjeunna ninggalkeun kahirupan dunia seni, janten mubalik. Anjeunna tilar dunya di Rumah Sakit Al-Afiah Cianjur, kaping 11 Februari 1882.